sameme panginten acara carung di pedar simkuring simkuring asmana Alvin tua Salamoni Alvin tua Salamoni Alvin satu estilu opat kan jadi itu opatan limahan genepan dua dua mengambil aja semohon tengah haneutan ya Kangnya satacan perlawanan mohon pakaulan heula tengah haneutan Kang nyuhun kedah budaya akan tadi lagi wae nyuhun ke hiji dangding Kang semohon aya naon nah kita masa buntu saya kata gading dangding belagu Kang naon dangding Pak mulai lain kata aya budak leutik surak-surak surak-surakan can pok can geus jurakan saja ieu meuni panghareupna oh murang kali punten di palipangkal sarikna nah kalau pindah ngadainya lain saya budak saha gitu jadi karunya eta indungna kamananya punten beli aya nu kaicalan murang kali mohon aya di dieu anu rambutna rada kurang sahalun mohon pokoknya mah nu aya tanukan we pokoknya mah eta budak saha pun naon tanukan atuh itu aya tanukan bukna lain eta mah lain tanu anu kitu mah naon atuh dodol Garut sebelang gitu ay dah mun pakaian siap tak Jackson Tata Jackson karena naon geus surat eta budak
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillah. Naon aku jeung Allah masuk kawasan keur nadoman wae. Iya tuh kan baik. Kapan orang kita suka bunga anger kudu syukuran kan maha kawasa tuh. Oh, tapi nya da kitu teh mah leres. Urang teh kudu tasakur binikmat nya. Sabab da urang teh dina di dieu dina raraga di eling nya kamardikaan RI yang ke-77 teh ieu teh tasakur binikmat. Tasakur binikmat ieu teh. Sabab aya keterangan la isakatun la jinanakum wala ikafatum ina adalah bisa ina ada di lasabil. Artinya lain sakartum. Oh, lain sakartum. Lamun hiji hiji lembur hiji kampung bisa syukuran kayaknya kan maha kawasa kumaha eta insyaallah Allah bakal maparin pirang-pirang kanikmatan ka warga. Amin. Namun lamun di hiji tempat hiji warga henteu biasa syukuran insyaallah ada anu tidak pedisna anu bakal turun. Alhamdulillah. Maka urang teh kudu salilana syukuran. Bersyukur rasa. Alhamdulillah. Dina ayeuna ge urang teh syukuran. Bisa dibarengan urang ku bawaturan urang ti belah kulon. Di belah kulon. Di Jakarta. Di Jakarta. Oh di Jakarta. Gerak sok sauran mana coba pasir, coba jangkung badak, melek-melek koneng. Iya. Sok sauran ku tempat sok. Dihaturanan ka rekan simkuring sadayana dihaturanan mangga ka Kang Dodon Jagul dihaturanan di luhur panggung. Mangga Kang Dodon mangga. Cing aku lieur geuning itu tuh sila di situ. Deleng ai sugan teh teh anak yatim euy. Saya sedek ih, pokoknya tadi nyebutin lagi jangkung badak, kulina, orang ngaremperin konek, coba kasep. Banyak juga don anu kasep, tadi nasirah naya tanggal sereh. Lain patah sereh sama. Bangga haturan rekan badan jalan hei jang tadi jang. Tuh udah siap mana nggak mau dikerohan katanya jang langsung kan naik nak pada panggung gitu sok jang. Astagfirullahaladzim
Kadieu jang naik na kadieu lain tadinya kalah barengan Pak Haji didinya naon sih ye salira atuh Oh bener lu gak Jawanya heeh Mas Dadan maturanan monggo neng dhuwur pangku Mas monggo Dadan neng kula sini hai Dadan neng kula atuh Ai dodon teh laing panjenengan Oh Jodoh ai kumaha naik dan anak ieu jelema tempat ai kan geus ieu Mas Dadan sih monggo tanten neng dhuwur panggung Mas nggih monggo benar lagi bahasa Jawa ai kadieu tah naikna kitu ini yang artis di Jakarta keblok na kepindah-pindah ai dasar dia mah hanya kalai mesti ngan salaman wae atuh ieu nu masang mik teknisi teh oh ini sih oh bapak tukang saun pak langsung lain saun oh itu oh pada hormat Lain Abong sirah jika betul mik atuh daya dipasihan anu paling dia ieu mik tengah aja derek kan mau nyono ya ieu mah so naon lain hihi sih lan apa Mas Kami mawon ini sami mawon sareng naon Iki karo iki ya jadi mik ieu sarua jeung si Iki ya ai si Iki urang mana Iki sarua jeung Iki teh sarua jeung ai si Iki urang mana eta manu jeung ieu nyebut manu Mas monggo saya ngobrol lah Sugeng dalu sedulur kabeh kepripun kabare? Ngerti bahasa Jawa ora? Ora ngerti. Sarua bikin lieur. aku ngobrol aku bahasa Sunda we biasa da ieu teh di lempuran Camaya di Tasik kita ngomong bahasa Jawa tuh Jadwalna di Solo abi. astagfirullahaladzim lain dari mana nyesat ke bawahku ada dua di Solo kumaha Painan abi laliur kuriling-kurilingan. naon asuh laliur lain laliur meureun lieur meureun laliur Tak eta maksud abi. tapi iya mah Aceh tadi kan bahasa Jawa kurang contohkan cik ada perbedaan tuh antara Jawa dan Sunda Jawa jeung Sunda mah teu jauh beda. Jauh beda. Lamun Sunda make A, A. lamun Jawa make O. Contohna lamun diurang dana di Jawa dono. Dono nah Urang sarjana di Jawa sarjono. benar mohon ya cing ayeuna nanya berarti identik natehnya A jeung O dah A mah Sunda O mah Jawa dah eta so da upami ieu bapaknya lamun tadi teh cenah mangga cek di urang mah di urang Oh, tadi di teh Jawa beda. kumaha Ngomong kok. oh berarti hampir semuanya Kang Aceh iya tah terus cenah ieu tadi teh cari cenah saur panitia teh Colok. hello angger wae seteh monggo tah ayeuna lamun ieu mangga calik tah eta calik teh sok baal kitu cing bahasa Jawakeun bahasa Jawana naon Bahasa Jawa mah mangga calik kan ieu baal gitu jadi mangga calik baal gitu monggo colok bool. soalnya kaki lain aduh manya mangga calik baa jadi monggo colok bohol atuh Lain teu kabayang. Lamun di Jawa diurang
Ya. rujak aku di Jawa. Rocok. Aku melempar lihat kabeh Alah. lain cek master don Asli nama abdi di Tasik, Pak. atuh paingan kita tadi tong ngahesekeun atuh Dina TV sok kita ngomong Jawa, jadi kudu Jawa. Asli mah di Tasik. aslinya kita sih Abdi teh asli orang Gobras. asli teh Tinggal adi wajahna siga kelom. paingan Tapi penonton di dia barang turun barang nepi ka dieu ka bumi Pak Haji. kumaha Ulu cenah itu Raffi Ahmad. Seperti abis siga Raffi Ahmad deh. Kompak asli ka. Abis siga Rano Karno deh. Kompak teh. kompak penonton di Abis siga monyet deh. hadir kunaon make ngambek Salah sudah. kunaon make ngambek Ditanya Pak Abdi teh. Ya. Abis siga Raffi Ahmad deh. tuh Abis siga Diki Chandra deh. tuh Abis siga monyet deh. Bil, lah asalnya di mana? Hari anu menyebut monyet biasa nggak? Abi, Terus Abi, hari itu mah nyebut monyet tuh. itu. Jadi anu nggak monyet kan saha? Masalah aja namanya. Ini Abi rek nanya sekali ini. Kabarudak hoyong teu boga bapak tere model Abi. Kompak asli ka. Jika para janda hoyong teu gaduh caroge model Abi. Hoyong gaduh monyet model Abi. Aku aja wae amak kan atunya. Nyawa tak makan meureun tua eta pupus. Tuh eta tuh emosi. Oh emosi. Bang Dadan. Wah, bapak. Aras-aras sepak. Mau dolan. Bang Dempak. Ha. Ulah bakal sepal kapi guyon. Ada urang teh kedangan ibu. Urang salahkeun heula kawin-kawin. Nah. Oh, siap. Oh, gerak sarpengan gagaduhanana masing-masing. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Apa atas depan gagaduh? Maksud uing teh gagaduhan masing-masing teh awina cara kelar saya teh kapan tak calung Oh, calung. calung mah cara kelar Bapak mah. oh cekelan awina oh ya aku bener kok cina-cina teuing kedawong teh kadinya seperti kecamitan semangga saya teh acan sepal kapi guyon urang sagakeun heula kawin-kawin calungna supados kauninga kumaha naon eta rek mana atuh astagfirullahaladzim ya Allah naon eta rek mana Eta mana? naon Sepak dengan di dalam, Pak. Nah, Itu ralanya siga Medicom dipejen. alus kana Magicom jeung beungeut dalam ge. geus dipepejet ke samuran peuting si teh sugan aya keneh soraan nya sok urang tabuh calungna Ngeunaheun Pak calung teh. hasan daripada mi keneh arisan itu kan aing ya kapan kenal geus di sana keyboard geus di sana Uwi geus di sana ari maneh cerita kok Abi ngelaksanakeun tugas, Pak. ari gitu Apaan biar dicepengan calung dicepeng. ayo kasih kabalahon ya Allah Ari kitu salah. tapi ngadungkol mun geus dicekelan takol sing rame Atuh mah. takol sing rame Rame sugan teu naon atuh. Cak, Ya, kita Pak sudah- lah. naon deui wae gerak aja Apa mun eta mun nepikeun kana knalpot ka tong. lain Ya sikil nepi ka gepeng. ah kecil-kecil
Sida teuing atuh. Iwas di kuciwo. Sayanya Pak, rame apanya? Ramai benernya. Ramai benernya. Pak Haji, manawi kagungan nulis. Kanggo naon? Jangan gorok bohong sia. Atuh. Maksud takol teh singawirah mah. Sing sareuneuh saigel sabobot sapihanehan bareng. Akur jeung kenal, akur jeung keyboard. Kudu akur jeung keyboard. Akur jeung keyboard siap betulnya. Oke lah. Oke, kudu akur jeung keyboardnya. Abi akur pasar keyboard mah. Lah iya teh dalang mana jadi kitu kunaon? Ai, alus ya. Kos kaki dalam ya lopean. Lain lope karowok. Ai selamakeun nu artis ya. Anu si kences Pak. Geus ah, ulah mah deui. Urang sangakeun lah kawih calung kelasi. Oh, cantik. Saya suka teh kawas keyboard kudu di kitu. Lain maksud kawas keyboard di kitu keun larasna sarua jeung keyboard. Oh, larasna sarua jeung keyboard. Urang awi tina besi tapi akur. Oh, tak eta jadi dina raraga ngamulai seni sunat etanya sok sanajan ieu teh alat tradisi tapi biasa dihijikeun sareng alat modern. Oke, siap. Oke. Oke. Tepang deui buat tepang deui tepang larai nu gelis larai syarira amprok deui pak amprok deui rasa sono mulawas urang jadi tepung deui tepung deui tepung laung nu gelis ulah gre kundung caket deui pacaket deui rasa kasono mulawas urang jadikeun ulah salempang nu gelis ulah kariwang najak anggang akan mat tetapi hemang ulah jaya kamu bade kada surat percaya agama tetap setia. Seperti di kota Tasik hati berjalan karasan alam indah pemandangan di lingkungan gunung-gunung mun urang ulin ke Tasik tong hilang oleh-olehna kelong gelis payung gelis sama medong batik tulis indah tempat wisata
Pajujugan palarea situ gede katelahna nu aya di kota Tasik ayu urang lestarikeun jagaga endahana kota Tasik kota leutik najan leutik tapi resik kudu kumaha mapanirkeun ieu hate ngalahkan kasalira emu paeng lemongan deui teu bisa dipapalekeun parojenja petut teu rasa nukeus lawas salira tekasusi tabungan ayeuna geus ganti deui aya beja salira nandang tunggara tiga gaya daya rasa-rasana disangka urang bakal terbalik suksana berdepan ukur salangku di pudunan bangun panuyung bangun anuyung. Amin. Nah, sekali. Amin sih. Salat Isya. Oh, saya itu pakai amin. Tahu. Saya juga pakai amin. Hei, Kumpul dan doa. Dia mata senawin kan teh. Lain. Oh, dipikir-pikir banyak. Kumaha? Seni Sunda teh masih kene nikmat. Aku Tapi nikmat. kurang dilenyepan. Ulah nepi ka uli-uli, ulah nepikeun ka jati kasih dikunjunti. Urang teh dina ngamumule teh mudah-mudahan aya generasi urang. Nah, aya. kita berharap teh. Dia harap bisa. Dikala urang misalkan mang nempak mau kan aya nu terus mareuna. Tah, gitu mohon. Hah? Naon? Mung aiden, mung pare, Mau naon? Nah, itu cek mau naon cenah. Kapan kudu kompak Heeh. Kumaha gitu? di antara grup teh ya. Mantap. Kumaha? Ya. Namun sakirana Oh. iya menang abunga. Ya. Dodon ye kan kudu bunga. Iya, bener. Dodon dia doy. Ya. Dodon ye kudu bunga. Bunga atuh da cita. Tapi anu pake kudu Bunga. oh asli bener gak eta, tadi mana babaturan, namun sieu beunghar. Benghar. Dodon beunghar. Benghar. Odoy benghar. Bonghar. Ya. Namun sieu gering. Gering. Urang gering. Gering. Odoy Kering. mane itu, Apa sareuleuh saiga atuh? lamun marane gering sahanu ek mangku ka, sukses mah satu, Naon sih puskesmas teh? kudu anu cager, puskesmas eta tuh. jeda, Puskesmas. Puskesmas lah itu puskesmas. Kudu kompak atuh. Heeh. Yo, misalkan si eta yo, misalkan yo. Ah. Si eta maot. Maot. Urang maot. Ya. Odoy. Maot. Mane itu, Si eta mah teh kompak wae nya. lamun marane maot, lamun wing lu maot sahane kubur marane, tapi benar. dan kudu anu hirup salah sahiji, Oh, Uing mah itu. ya benar. Kemari. Berarti lamun kitu mah. Ya. Lamun misalkan yo nya. Ah. Oh, amam teh di dieu teh dahar. Dahar. Dodon dahar. Ya. Odoy dahar. Dahar. Berarti si dempang mah Itu dahar. nah itu meureun, ha, Ya, kalau saya kata tadi, itu, Dapat ditanya teh. ada mana marane kawin, Urang gering dirinya teu gering. Urang maot dirinya teu maot. Mata urang dahar oge. iya mata. Teu dahar. Mohon kayak Pak Haji ieu mah ulah dipaparin tulang ya mohon. Pak Haji abi we di payundahan mah Pak Haji lah.
Wih, udah mau dibere. Mangan, doi, mendepak, namanya eta kaetang calung klasik tahan. Urang ayeuna urang sakangenan, urang calung kolaborasi. Eta. Kolaborasi, Kolaborasi. Mau dicari yang mana detik saya ngomong gitu itu aja. ngatur Kolaborasi. Oh, ya Kolaborasi. 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 Lain sarua deh ngegona nanti sih. Ya, ada ya. Si. Solihin. Nasi diri solihin. Nah, ya kabina-bina teuing. Sing puguh, sing jelas, sing eta, sing jelas ameh kahardeun ku budak. Si. Solihin. Tuh. Jadi itu turuti kuna, jadi solihin. Kuring nurutan mau gua. Ya, lain solihin. Paswe. Mana paswe itu tutup tuh? Ngahaja paswana jang urang. Oh, disiksakeun. Siapa? Semangat. Bawa obat yang berbentuk dan kasih kemana para wisata cukupkan para remaja di pesisir dalam kota Karawang tempat ini baliknya pemandangan darahkan dari Marawa India papasan yang sini saja pengorbanan aduh dan kerasa kasih baru dan generasi baru dan sisi kamera kota Karawang tempat kuling tadi nara pamandang utarakan tadi Marawa India papasangan kecil siapa di Tanjung Baru naik rasakan di Tanjung Baru naik rasakan di Tanjung Baru ada penjelasan khasnya di Tanjung Baru naik rasakannya di Tanjung Baru rasakan di Tanjung Baru dan rasakannya di Tanjung Baru dan rasakan di Tanjung Baru dan rasakan
baru guys rasakan hari tajwa baru rasakan hari tajwa baru guys rasakan asih hari tajwa baru rasakan hari tajwa baru guys rasakan asih hari tajwa baru rasakan hari tajwa baru guys rasakan asih hari tajwa baru rasakan dulu siapa? Naon atuh eta teh ojo-ojo ujug-ujugin. Lain ojol-ojol ujug-ujugin. Teh. Lain mana mah main kekerasan aing mah. Atuh gara-gara ditanya wong baru. Ayo dicampurkeun kudu parinok saika sabot sapi haneander yang kalusihan. Padai. Artis Jakarta tinggal di tengah jalan. Sapodo tinggal di Jakarta rek di Bandung di mana-mana oke. Tempon nepikeun karakter itu karunya. Mana satu surang suruh? Hah? Surang suruh seteh. Ih, lain odoy. Tah si tempat. Coba kita surang suruh. Enggak dong Bang Mai. Kasih. Dah. Naon sedeh? Lagi si terus turunkan sa. Turunkan. Aneh depak si teh surang suruh. Maneh kurang surung ke dia jadi waktu karunya atau pola tandodon pindah ke jalan ngajung ke Woni, karena macam siapa tuh pada kain. guna lagu pemirsa aja ulah sok segala wae ayo tamat aku ge maneh cicing Wah, sampai piluan. naon maneh Dagang abi mah itu tuh ningali itu loh cika-cika berani itu tuh berapa? mana ya rek ada gungkeun sia Itu ini musim kita mah pitah. Itu. Iya. Cari kanan ke siapa? naon deui atuh maneh teh sok ieu Macam. alhamdulillah pemirsa sekalian urang tidak dicoba disabarkan Jadi waktu itu ambak. dina wengi ieu dina lagi dasar guru di mah dina acara pangemut-ngemut Naon Pak? Lain geuning sagede cingir. naonana geus sagede sihir teh lain ari maneh tadi kan kacida-cida teh isa teh Bordelanana. lain modokna ning lagi celak sangat ponok uing euy sabola Iya. ngarekan cenok sia Oh aya cenah. lain kumaha eta karasana kumaha Lain karasana pasti. sia kami teuing Ai bapak kok gorowokan atuh ngaswakeun batur. rek geuleuh aing mah Naon itu maksudna? maksudna Nya urang persiapan heula ulah waktu geus teh Ada mana yang masuk janji ganti awal sih lamun dia mah teh. aing mah Lain batur-batur pernah ulang derok kelewong. kawasan arek barisnya euy pan urang merek nyalu urang teh ieu teh dina raraga naon hah dina raraga naon Ya. memperingati hari kemerdekaan di acara upacara urang orang upacara Ayo, ada we. Baris berbaris beureum. berbaris heula Anu kieu we jadi pamimpin. heeh Teu kapake. hah Adieu, mana sih hampir iya dipecat iya di mana-mana di pamimpin mah dipecat mah kurang yang bener ge, Cok. oh tapi bener kawasan teh aya di tanah rakyat bener da pamimpin teh mau jadi ada hiji pamimpin lamun teu didukung ku rakyatna Tah eta. bener Contoh, yo rakyat pemimpin kieu nya yang ikut.
Mana semar mesem atuh macam daun sih. Obatnya pada ngabariskeun. Ayeuna apa itu bariskeun? Ayeuna. Mohon ayeuna sok. Oh, ieu teh rek jadi komandan bermaksud. Iya dari komandan. Ngabariskeun. Mohon bade ngaberesan. Jadi uing tetap pake. Ai sobat teh rek baris berbaris. Jadi baris berbaris, Pak. Nya. Oh. Orang sih teh komandan. Bukan dah. Adek nyiapkeun pindah ke tempat. Jadi rek nyiapkeun mana itu deh sana dari kondomna itu dari kondom komando nyata komando tuh Bapak punten kasep aratos nyariosna. Abi pada jantan komandan. Siap. oh jadi lamun yang disiapkan teh kudu jempe abi teh nya ulah nyarios gitu Nya tah itu. Tah eta hati. Nya, Pokona mah urang teh kudu ngabejan jadi babaturan kudu jempe lamun pamimpin arek nyiapkeun upacara. oh nya bener Saya Kang Aceh. bejaan gabung Sok. Sok. masa dia lamun karek disiapkeun ulah tuh ngomong jadi ulah jempe ngadengikeun komandan jadi kumaha bapak komandan naon pak keur mamatahan sih ieu tadi ngomong wae kapan sih mas pada tadi ngomong wae tapi papatahan ku odoy ngarah jempe Kita memeriksa panitia teh saya menang nyewa ya teh. oh sirah Si Cadu Nas nyewa. wah dipotong motor Uing rek nyiapkeun atuh ari mana karane ngoe belagu. Iraha arek nyiapkeun anak. Lamun komandan sing tegas. Kok tegas? Ari uing kurang tegas kumaha geus ngajeng uing kieu? Sok, bener. oh, lain deh pasti itu malah rek nyiapkeun urang dah Naon? rek nyiapkeun anak pokoknya nama teu ngiluan euy dari nyiapkeun anak di dieu mah aya ge Munir odoy dodon eueuh nana Ari teh gampang tadi naon? nyiapkeun anak sok mana nana mah teu pipileun Nu kelo maksud teh ieu ngajajar kita arek kudu persiapan anak. Si nama teu ngilu. teu ngiluan kapan maneh rek nyiapkeun teh neng ari kang nana di mana lingihna tuh Di kulon teh. aya di dieu mah nah hadara kudu nyiapkeun Jadi kieu atuh odoy. Hah? Maneh Munir. Oh. Maneh eta nu jiga limusakeun bukna. Ai Ieu teh lain buuk, beleguk. naon atuh? Ieu teh bulu kelek pindah kana tarang. salah obat Salah obat. Oh dina kelek pindah kana tarang. Ade tapi variasi. Oh. salah kulingkeun kumaha Cicing teh. Luluykeun tadi sia. Odoy. hah Lain maksud uing si Nana kudu miluan upacara. Ya. Kudu si Nana mah hansip dihareup. oh eta Kudu persiapanna atuh lain Nana lain. tapi eta lain ari nana teh hansip Hansip. geuning eta sok nyeun wae kerusuhan Saha? nana ongko hansip Ih, si eta tuh Di apa? mana kerusuhan kumaha sia teh? ih kamari ge aya anu bebeja ka odoy Kumaha? yo cenah apa tuh di ditu ribut kunaon eta teh cenah jelema teh cenah ditulut jeung si eta teh gara-gara kalakuanana cenah Jadi pas ya teh. pas ya teh gara-gara kalakuanana manehna teh gitu Tapi bener nah di mana hore teh iya berarti eta nana ongko hansipnya tapi teh jangan kelakain kan nyen kerusuhan euy nah yo Arigato gozaimasu Dempak mah bade pensiun jadi pamimpin. ulah menungan mimpin wae sama belagu. Lain ku masyarakat ya ku. Hari mimpin cenah. Baris. Sumpah demi Allah aing mah teu percaya. Anu kasep malam bareng koneng kieu ge teu dipercaya deur maneh eta nu jiga buheukeus teh. ngaku anak karang bae Baris. Kumaha baris. Oh! nah Ya. ada kadang naon bohor Oh, siapa? naon aya baris ngangkat Angkat lengan saeutik. lompat guntik angkat lengan sautik sakali deui Kali ini. Ngontik. Oh, tunjuk. hah Nah, siapa? Kirim tunjuk.
Kumaha? Aku bisa. Oh, lunjuk. Oh, rungtik. Naon sih? Naon deui we? Colok irung saeutik. Oh, itu. Tuh. Colok liung. Oh, rungtik. Colok. Wow, duktik. Naon? Kuah kaduk saeutik. Iya ayo mah bicot euy. Terakhir. Motik. Naon? Lamot saeutik. Gelo. Edan, aing mani Asli asli tadi kuah dari tegak dia lamot. Aya komandan teh kitu nya. Ulah dising. Ulah dising. Ulah disingkat mereka ngarti. Jadrat. Lengan angkat kalur. Lengan katu, angkat kalur. Bacaan katuhu itu tuh. Bibir rebehkeun. Ya. Lengan tamprakeun di luhur. Lengan puter-puter. Apa hadi pilih wah masih lagi dia bukan mana yang dohlam. Disebut bangsat bohlam. lain aya pamimpin kieu patutnya euy. Ai suka teh heurek barisnya euy. Deureun bangsat bohlam. Eta mah pangkaning ieu teh nu nyumbang ka dieu teh ti DKM. Bode gede pajarkeun urang teh nya sia. Lain mong aing gede pegaku eta Nu bener barisan. RT. Uing mah keur maring bohlam. Anu alus ah. Bang, atuh mana atuh? Uin. Cek sabar siapkeun anu bener gerak. Aya siapkeun mah. Hop. Kamilah santri TK-pur rajin belajar semangat berjuang. Iya. Kalau dulu euy. Asli yang asli. Lain lah berkahakan kehu tadi teh. Sumpah ge bau rem. Nu burung Salahkeun Pak Haji. kalah di kubu Jakarta Salahkeun dan Pak Haji Tisna menok asin urang barang datangnya heuh mula ka sana. Lagi aing kakalan. Aya artis lebih ka kieu jurik. Man tahun-tahun aing manggung ka ngarek kitu nyaan apa. Lagi asukan anon hidup artis mah songit. siap. Apa mau Kali dia mau Salahkeun Pak Haji Tisna sudah dibuhan nok asin ke urang. Pak Haji nah maka disekuhkeun lokasi atuh ka urang Jakarta. asli Pak Haji. Apa mau kasih Gusti Minggu Kayu? Lain jabat tadi teh ngomong keur ngariung teh jaba aing cenah calana kur hiji-hiji Iya sadia kadia. Nah kapina teuing. Ulang. Gas. Pak Haji pada nyambian hidungna asli. Masa boleh gitu ah. Kudu Bisa Pak, baik Pak. Buatnya pasti dari kuciwa sih. dampak. Oh, sedih. Mangodai. Bapak. Izin meunang kata itu lah. Pulas ini. Pucung. Yang sedih. Kepisan. Kita kata ieu lah kali itu. Yang itu. Nah, sok datangkeun di dinya datangkeun heula. Angkat pilihan kumaha ieu sok. Alhamdulillah bukurna kaluhur deui naik. Lain uyuhan bertahan nyawanya lu. Urang ge atuh sedek umuran aing kakarap bangun lumaran bedut dikeun kemulak buat kompor batu. Sorangan ka ambe. Asli lain bohong ya Pak. Iya. Pulang. Bukan sah. Hiburan lah. Sama. Hiburan lah. Mangodai jangan nyanyi dah. Baris geus. Ya, ini deket siram baik. Ngeunanya gitu tuh. Orang ngeunah mani jago di Pak. Lain manipuri kenapa nona teh. Mangodai. Lain. Bulak Anggakan. Awan tuh. Manawat. Kain ada. Mata kage ome.
Udah high-tech anak titik seten. Tugasnya ya anjing. Cara om ya panan. Oh baiknya ya. Kamu ku angin bakina. Guys, tongara deh. Urang teh lupa kaulan ya teh. Sakamari ningali barudak yang bener kontes. Ya, tahu lah. Heula kudu aya ayeuna urang konteskeun heula urang teh kudu kontes pos barudak ningali kontes kerupuk ayeuna urang kontes heula dilombakeun di luar kontes kerupuk main mobil. lain kontes kerupuk tah urang mah Tadi heuh nyantokeun barudak urang mah kudu alus-alus dina kawin Oh gitu. masih banyak kontes balap kerupuk ada semua aing mah asli. kunaon kunaon Dicari kanan aing ku panitia sumpah. nah Kontes balap kerupuk pada wing ngokejo jeung kaledo ka dicari kanan. nya heuh sama ada jang balap dahan kerupuk lain mah Siap, ini jadi kerupuk mah kemana? make kerupuk kerupuk ayeuna kudu pak alus-alus nyanyi oke nya lamun anu bisa nyanyi mimitina ti awalan teh kau nya oh bisa lagi kau pembohong nah lamun anu hiji eta hadiahna ti Pak Haji kun hiji lamun anu bisa dua kauna dua nah hadiahna pokona mah aya ke ti Pak Haji anu tilu anu opat oh jadi kumaha kau lagu lama bebas kumaha urang Lu penting lamun dibejaan ku penonton eta hadiahna jang penonton Itu lah yang make kau. aya kau Kau jangan diadu. Kalau kau diadu, aya jago sedeng. kau sekarang, oh aku kau. heula saurang-saurang Oh, sok siap Pak. Siap. Panggil saurang-saurang ho. Kontestan KDI gitu. Coba. pemirsa sadaya semangga ieu anu boleh kontes pas saya soantan anjir ka rumah sayapna aing peserta anu kahiji Mang Dempak semangga di haturanan hiji atuh teh kapan hiji nu digeronan bring hiji Mang Dempak kahiji Abi. Ngameng wae, beda masakan ada letik seket, kumisna euy geuning bing panjang eta mah letik saeutik tapi seket. Ulangan bring. Kapan hiji cenah? Seorang-seorang namanya Pak. Sama kayak seorang-seorang suruh Bapak atas. Oh kapan Hiji. hiji Lin. Terus hiji. Ada hiji. Terus dodon hiji. Hiji. Maksudna teh saurang kan dieuna. Oh, saurang ka dieuna. Kudu sing benernya genre jadi lah. Saurang ka dituna. Saurang. Jadi yang nama eksaha heula urang pimpah. Anu dipanggil. Anu dipanggil. Anu dipanggil. Jadi sok. Atuh, wah san. Dengar kawangan. Ayo tadi wah. Kau panggil. Peserta anu kahiji Dempak. Sok langsung nyanyi maneh. Langsung nyanyi. Heeh, bener Itu? Heeh. Bebas Pak, bebas. Bebas. Pokoknya mah aya awalan teh anu aya kau. Kau bagaikan rahwana menculik Halus ya. Ade. Pak Haji. Tiga sering diculik. nuhun Halus kau orang hiji sih teh. menang Peserta anu ka dua. He. Anu kumisa uhan saeutik. Mah pokon. Kau bagaikan bunga, tak lain kau lagi. Kau.
Ya opat. Saya malu paling mah hiji. Cok lahar. Nah opat. Ini si Eta. Opat. Itu saja anu katilu. Mang Odoy. Ya kene teh. Siapkan yang lupa kan. Semangat. Ini nyanyi. Kau bagikan rohwana. Nah, eta mah atas ku dempak. Berarti Jadi hadiahna kanggo dempak. Mohon ya, hatur nuhun. Ih, Sanes nama Aceh. bageun. Cuma kalau eta. Ya, ai lagu yang kawan naon? Anu kawan. Hah? Oh. Bisa menang di tekan kenang. Oh. Lumayan. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja. Halus tilu, halus tilu. Bisa tak? Hah? Bedaan kan. Oh ya, nah. Hah? Bisa apa? Eta anu ngawartosan anu tukang kenang. Iya hadiahnya kamu tukang kenang. Gak sadar sekali mikir Pak Aceh. Mikir. Ya, ayo menang engkau. Mau beca. Ya ayo nama mau dibejakan di bejaan aingnya ayo mau bisa dibikin ke penonton bayang mau dibeja Di bejaan usaha, bejaan usaha. mau dibeja di bejaan penonton Laguna he. Laguna, laguna kerap. Goblok kan dileg-leg ku serangan ya. Akarak mulut di lemah goblok ya. Kita izin baik kurang laluturkan adanya. Kau selalu di hatiku. Halus. Bisa ada? Bisa. Mau dibejakan. Tadi teh nanya ke penonton, no, kulantaran bisa dibikin ke penonton, mau dibeja ke penonton. Ya, ke penonton, oh, si ibu dibikin dan dibeja. Oh, tapi tahu lah kita beja. Itu dia teh di penonton, ya. Tapi penonton mah. Aduh, si tadi kakak bohong. Ih, Cie. pergi eta mah sanes emutan Pak Aceh di penontonnya, wayana ka penonton. ya ada kayak engkau Aing Nai kayak engkau ibu ayah nu gaduh engkau didinya Abdi hoyong engkau. Ini nyuhunkeun hiji we wios engkona. Aya teu. Doi, tuh doi. Kau dan aku suka bengkok. Aing mah boga pepaturan bagir nih. Aku dan kau suka dengkau. Dua kau. Aku dan kau suka dengkau. Di watosan namanya. Di watosan usaha. Di pepaturan gue usaha. Atuh tanggo gue. Atuh depan. Yang eta mah nuhun. Kalian lagi tanggo gue. Dua kuna. Nah, Kayak banget. Ya. Bobot nanti bisa ngejaga rahasia. Kalau jangan mengacau, jangan kurang kejar. kau itu bagaikan suara. Kau itu bagaikan suara. Kau itu bagaikan suara. Guys, ayo Pak Odo yang tahu, yang tahu. Kelain. Nah, asal mikir eta, da uing kalah. Kamu dulu Menang mikir serangan siap. Hanyalah kau.
loba siapa nak so ayo Gelo. ya Di beaku. ayo kau nak loba tuh menang kabe tapi dia hanyalah kau kurang sih bisa lain eta mah tuh oh laguna oge bedaan supaya adil adil walatra kabeh pagi ke hiji sarang mending ge Heeh. oh sok mani itu tah sok dinya jadi ngeunah rapi saking Oh. teh kompak Kompak. kok bere heula rajun kebagian loba di pentadun ika pangarah walatra alah walatra ada di dieu teu percaya mah pas yang di dewang Di dieu, sok panggeulana sok bere disewang tuh kangeuna nampak sopor deui ai gedenya mah teko ai ya Bang Odoy siap dia kompak Bang Dempak jadi Bang Odoy cepengan kalau katuhu di pasir kelapa Pasir kelapa. oke siap Pak tuh dipayo lah begieun apa itu atau di pasir klasik dipesek oh da urang teh henteu sorangan henteu tiluan nya oh sok jah urang tawisan heula anu palihan katuhu mohon ngalir orangnya donya oi asli Tetangga kayak di Cisna. nah lain Amin. anu ari sauna mah digege tapi teh kana saeuy apanya kau hiji Amisnya asapnya. asli amis asak mana ieu ngan ku Kita sama di dasar sini. eta sapotong deui salah posisi gitu oh itu pesek alihkeun kadu katuhu jadi udah urang teh tadi katuhu kabeh aya nu bikin cara sok Jantan hari umat Islam barang tuang kita pupana. mohon kedah katuhu katuhu sok tawisan anu paling katuhu Anu katuhu mah ieu teh kanggo barang tuang upami anu kencan kepala dia empuk. taruang Bener Pak Haji Cisna tersangka kita tahu. Baru tahu mahal banyak. Nah, amis. Toy, amisnya mahal ya Mas. yo nu kieu teh cau Pakistan ngaranna Wonah euy naon mana dia gak ada harga ih tahun apa ya Eta sih berarti di dahar sakitu deui. eta tinggal sapotong sautik oh iya nama tinggal sapotong ayo dari mana oh sumpah nanti Ah, bohong. ya aya keneh Bohong. Bohong. Cing calap. ya tak kana eta wae ayo wae ayo kan ulah ayo makuk ih ayo dah lila main maksudnya euy ayo bau henteu Terek rasanya. siap lain kala bisa ya nama nah dari gua itu nah mangkok sih titik deh ya nih lain titik kasih dia oh ini dia kata dia dia mana pokoknya dia ngale mau katipu caka banyak lah ini tadi ke dalam tuh caka orang mahir eta caka iya udah masuk so ayo amin ngale awas ya tong licik moal ngale Mangga siap. kapayun kena lah tawisan lebih payun kusabab ieu kurang mah atas darewasa Ya. sok taruang masing-masing naon deui wae Amitnya kau teh Pak Haji. Kanggo kapan ada teh ngada kuat teh lamun di dia ngaleut
maka tapi teh ngaleut di dieu dar masing-masing Atuh kawas budak make hayang dihuapan. Kan geus dewasa. dewasa mah wah hiji ewang Ih, maneh. Aing jadi wakil tungtung nama Kumaha? urang mah kasobat moal gitu-gitu acan. Kumaha? Ieu doy. kumaha Kang Kang Ieu kanya urang. heeh Ieu pek dahar kumaha. iya bener sobat Sok. anu kieu nya ka sobat teh sadulur kepok Oh, nya euy. dibere langsung Anu kita nya kudu urang. hayeuh wae alhamdulillah Aku dipuji sobat-sobat ayo bayar tapi tahu nama geus menang Baik, kita mana yang menang jauh di mana deh? hah Kita menang jauh di mana? kita tanya teuing atuh kita dieuing teh kabagian der ditanya ka kareta ge Ih, kapan hayang wih? Eta. di Kang Dodon Kang Dodon. heeh Kumaha cek Dodon? kok keur maneh Kok nuhun atuh? kira hari mana eta menang jauh di mana Hah? menang jauh eta mana di mana Ih, nu gelo saruana jeung kapan moncong tatanya sih. Wih mah ieu teh di Kang Dodon. Heeh. Terus ka Odo, terus ka Uing. cek odai kumaha Kok jang mani? ya non Munir. Nanaonan dari mana? ayo gitu Eta cau teh yang si Odo ai mana disaha eta cau. di tempat Bisa? di tempat Kumaha cek si cek depan. tempat teh cenah ieu cau cani tadi teh cenah Mang Odoi teh Kang Dodon Oh. cenah tulis ka Mang Odoi ku Oh. cek Mang Odoi teh cenah kok keur maneh Oh, atuh nuhun atuh. hei tah Geus padi. ibu-ibu bapak-bapak ieu sarta anu teu bener teh lamun ngangkat pamimpin ulah model kieu jika nu heueuh geus nyalurkeun anggaran dana sagala bantuan ka hanap nyaho ditelet ku sorangan cing atuh ye meureuheun rakyat leutik teh keur ripuh keur susah aya bantuan saeutik pasti nepi ka hanap pikeun ka dipotong dihakan deui eta Ulah ku abdi. ulah hari ngaran pamimpin mah kudu nyaah karahayatna nyaah Aya geus bare di bawah deui nya. Oh, ulah dibawa deui. ulah eta teh ulah sok kitu Oke, siap. Ibere kurang doy. Ya. Urang kali pakat ku bager, dipakeun. tuh tah ai pamimpin mah kitu rahayat teh layanan disebut lagi melayani rakyat Mana panangan katuhuna doy? iya Apa yunkeun? Aya tepangan. Urang salian ti ieu rek teh hadiah. heeh Ieu dahar ku odoy. nya Dibere duit urang 100.000, tapi aya syaratna. kumaha Pek dahar ku odoy, ngan ieu leungeun ulah bingkang. salah Sok, make lagu pemuda idaman deh kenal. Oke. Siap, dahar ulah bingkang. Ayo, dahar odoy. Iya. Odoy dahar. Ayo dahar odoy. tapi enggak Bos, warak, nah. Sabar. Naon? Lajeun mere make syarat teh geuning anu teu waras Ingat seperti itu tuh. ayeuna kieu Ya. odoi gitu Oh, pek ieu Jang Dodon oh, bahkan kerek dibayar 200.000 200.000 kerek mentasina dipangnamahankeun ka Pak Haji Entis ditambahan ongkohnya tapi saya syaratna ya kudu dilempengkeun nah ulah bingkang iya kulantaran bisi licik bisi dibingkangkeun dicekelan jadi lo pasek lengan anu ieu. ulah bingkang Jadi, prasahar Asia
Nah, bisanya euy. 200.000 bayar sa. Alah, aing teh buka hutang 200.000 atuh. Ya, aing ku masalah kapan leungeunna bieu teh dikit sekolah. Kapan ayo mah tingali. Hah? Buuk saeutik tapi otakna melega. Nya sok ieu cenah. Oh, nya euy. Pinter. Oh, da teh menang bingkang teh ieu nya euy. Iya kemarin bisa kayak ini bebas kan. Nu ieu mah bebas bingkang. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda nepangkeun abdi Jamin Boloho. Ibu bapak alhamdulillah kami jadi nyarangan boloho Bu. Amin. Amin. Lebih aminan. Geus tuh. Ya. Ayo nama kieu nya. Engko herek hiburan. Hiburan hiburan. Bisa nyanyi sok nyanyi, bisa nyanyi rock, nyanyi dangdut, nyanyi sok bebas. Abi mah serba bisa, Pak. Nah, sebab dia Ada bisa gitu. naon. Mau ditalenan nu kieu teh. Nah, mau talent gitu Heeh. Jadi aya nama urang pakaulan, masing ngasih pintuan gitu. Abdi Pak rek nunjukkeun ka Pak Haji Tisna. Sugan disawer eta ge. Kirago dah aya Pak Haji mah insyaallah. Heeh. Kan di Tasik mah geus katelah kota santri. Tuh tingali awewe ieu mah lagi diblak. Jiplak saudara Pak. Ingat maksudnya. Nya, terus Abi pada nyanyi kosidahan. Biasa kesinan. bisa. Ya. Atuh ieu mah. Berarti eta religi nya. Oh, di kota Satria terusan da pangiten tadina ge Ya. bimbingnya ku Kurang DKM. ini kieu cipol teh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Terus Salatullah salamullah. Mane kiluan nyanyi. Kumaha nyanyi? Ala Yasin Habibillah. Oh, jadi Cen Bodoy jeung ieu teh rencangan teh Habibillah eta laguna. Tah, Kang Dodon nyanyi. Kurang nyanyi. Aing nyanyi Kang Dodon teh kumaha? Kieu ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Eta kurang. Terus ayeuna teh malah Tembak kemudian Habibillah. Oh, Habibillah. Gitu. Oke. Tapi Kang Dodon nyanyi deui. Ayo anu Kang Dodon nyanyi na teh kumaha lagu anu Kang Dodon teh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin cekurang. Ya, teh malah Godoy. Wah bodoh. Jeung baturan teh. Jemuni. Teh malah teh naon? Habibillah. Oh, tapi nyanyi deui. Nyanyi. Nyanyi ayo lagu anu Kang Dodon kumaha eta? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Atuh aing nyanyi ulah bari seserian. Aing teh seriak lagu aing kesel ku maneh. Ih, eta mani-mani kumaha kitu ih mani ka. Ulah bari seserian sok nyanyi enak biasa. Sok, siap. Lain seserian eta bae lyrics teh. Maneh ngebeksonan. Backsound. Bebas sambil joget. Oh, bebas saja oke. Bari joget. Oke. Yo, musik. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Ala Yasin. Ala Yasin. Dia kakak buka teke kapan dia teh nyanyi ngeunaheun. Kemalan atau iman kenal masuk. Kapan tadi cerita joget? Nah, kita ke bahasa Arab. Kita Gitu. Tah, euy, mata kayaknya jadi bieu teh kurang ieu nya urang teh. Kumaha lamun diganti ku bahasa Sunda we lah aingna. oh ke bahasa Sunda. Nah, ame kadenge me ka hati. Oh, jadi joget wae nya. Oke, siap. Bahasa Sunda nya. Oke, siap. Kusuna. Temalan caranya. Siap. Yuk. Budak awewe, budak lalaki. Beda pisang kamulinana. Nu awewe nya boneka, nu lalaki Habibillah. Naon atuh? Hari ini teh malam bernama deui salah. Kapan tadi cenah Habibillah. Eta mah nu tadi pada geus diganti. Bagus atuh. Ih, ai. Jadi atuh kudu Kurang mana? digedekeun. Budak awewe, budak lalaki.
beda pisan kaulinana nu awewe nyo boneka nu lalaki nyo kaleci. Oh. Aku ngomong. Ayo orang kamu bilang kuduna nyok kaleci. Oh benar. Dapat lagi, Mas. Bisa ya bisa. Lagi no kaleci. Kisna getol ibadah, rajin sholat, rajin ngaji, sapopoe kamasikin pahaditis nyok kaleci. Satu wong. Ada sudah pahadi nyok kaleci di masjid ini. Kapan tadi gitu? Kapan tadi cenah kitu nyok kaleci. Jadi jangan suka kata-kata. Pahadi kita getol ibadah, rajin sholat, beki ngaji, sapopoe di masjid. Jawabnya teh lain karo kaleci Oh, aman. Pinantu asup sawarga. Pinantu asup pokoknya. Namanya nyok kaleci nya. Oh, berarti besok Pak Haji Tisna teh kan sok resep di Di masjid. sok ngaji sok Nah. otomatis asup surga. Asup surga. Benar jadi. Sama hade. Kita mau ada. Jadi asup surga. Oh, Asup sawarga. Jadi, oke. Budak dek tukang mabok, tukang gelut, tukang pasea, sapopoe bukti mabok, budak ajegar asup sawarga. Bagus salah jadi wae. Kita malah asup sawarga salah. Tapi dari gitu, aduh. Naon deui wae? Aing saminggu jeung maneh bebarengan darah tinggi aing. Pasti menangku dulu makan ayam. Lamun budak jeger sok mabok, sok gelut, sok pasea, pinantu asup neraka. Sakali disalah awas ya. Sok sakali aing. Papa hansip daripada jaga kampung, jaga keamanan, sapopoe beribadah, Papa hansip asup neraka. Mama kapar hansip, kapar hansip bisi bade nengeulai jelema tilu pek kata sakajena. Dari negara. Emang ini masih teh hansip masuk neraka. Kayak itu dia kumaha? Ayo dia kumaha sih aku. Ah, nyawa ini. Emang mau ngiwan pek marane pek. Lah col hansip ngeulak marane naon? Ah, sudah hansip neraka. Terus dia depan kan bodoh, depan. Oh. Jadi haji masuk neraka. Lahir salah dengan. Tadinya kita masuk neraka. Masak ya. Cak. Ayeuna boga nempakeun pakaulan. Dapat pakaulan Pak. Lain, aing mah bener euy. Erek naon Pak sok. Hah? Aing ngan ulah makan masuk neraka nya Oh, beda. Yo. Hah? Dodon mah ngadu abang teh asup neraka. Iya. Wing mah moal. Banyak Pak Haji Tis ngadu kaleci nya. Oh, lain asapir aku di Pak Haji Tisna ngadu kaleci nya. Wah, mata kayak gitu. Sok ganteng beneran respek teh. Sok nyanyi, mana sok nyanyi? Ya, Sok kayaknya. Mana sak? Hei. Tandut. Ya tapi om irama coba kayaknya oh. Oke. Iya, tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tunggu ini. Saris banyak ditongap. Alhamdulillah saya sebagai pecinta Bung Erong. Wah, Roma. Roma. Mohon saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul 100. Bisa kan mama di tengah hati. Akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul 135 juta. Gak. Lagu non? 135 juta. Nawar tuh 130 atuh. Beban kurang atuh. Ya, aku mah atuh aya lawan mah geuning. Diri teh teh sakitu. 22 atuh. Wah, aing mah urang sakitu lah. Bisa ditawas nanti. Urang sakitu lah. Ayo mana? Kakak Bang Lamping. Yo, beli bakso kayak ke bakso itu guru kabut tawar gitu langsung ke mangkok bayar. Oh, kabut tawar. Munir. Naon? Kabut tawar teh gitu. Lain munir belum? Naon atuh Munir bersih iya. Musik. Oh, sok musik.
mana naon eta jeung kuak jangan Ada musik kasih mah. Penduduk Indonesia terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Suku apa saja? Suku Jawa, suku Batak, suku Rombendut, suku Jepara, suku Koto, suku Pincang, suku Bingkong, Boy jangan dapat dari suku nado. Mana nih? atuh salah Nah, aing suku atuh di mana-mana ge naon atuh? terdiri dari banyak suku bangsa itulah Indonesia ada gitu Oh, ada. Oh, benar Ada sudah. Jawa, ada Sunda. Tuh, berarti adanya. Oke. Penduduk Indonesia terdiri dari suku bangsa, itulah Indonesia. Ada apa saja? Ada Jawa, ada Sunda, ada Ambon, ada Bugis, orang lain ada Bugis, Cireng, Bala-bala, Basre, Baso-baso, Ada. Kehu bala-bala aja. Ada Bugis papais amis mana ya lagu omat jadi gitu. Itu dalam baterai ada anak tuh. Gara jadi para Bugis papais bala-bala geus. mana yang sonan salah bisa wae mana mah nyanyi Salah bukan bisa. Nya bisa udah oke. bisa nyanyi gitu Aku komo. ya deh doa ayo mah urang kasih ke hayangnya ho manena urang balas mana bisa nyanyi bisa lagu sudah Ya, bisa bisa. bisa dangdut Bisa. bisa talu Bisa. bisa mau kaya Bisa. Ada jadikan mau hayang tuh. Tara mau. bagus. Bang, Tara. Cilik. Cilik. jaya Gaya. Tara Tara. bisa tuh Tara kumaha. Tara sirik. Tara jaya. Tara. Cing kayu, cing kayu. Ayo mana? Silat dulu Tara. Tara. Oh, geus Tara. nyanyi Oh, sudah ada Tara. Ya, dari mana nyanyi nanti anu karek kayak perjuangan. oh Ya, kemerdekaan teh. Iya, ada saya tahu. Ya, akhirnya kemerdekaan. Ya, ya. 17 Agustus tahun sabaraha eta teh poe kemerdekaan saha poe kumaha saha teu saha poe kumaha saha teu anu mati rek nanya rek kenal rek nyanyi nih da odoy mah pengalaman berjuang zaman hari teh jadi teu apa apa saya laguna lagu eta teh hah eta teh lagu 16 Agustus 17 16 17. 16 Agustus tahun 45 besok hari kemerdekaan kita tuh oh Salah. goblok begini Salah. Lain 13 Agustus. sabaraha ada maneh gitu Tadi. Ya padahal matak namanya kudu pinter, kudu sekolah. Hari kemerdekaan teh tanggal 18 Agustus. goblok dari wae sama jauhan Percaya? laguna kumaha Yo, wah 18 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Sang merdeka, nusa dan bangsa.
merdeka. Salah. Tinggal lihat gigi dia menyalahkan. Kapan sangus merdeka? So, pengodoy, nyanyi nu bener. Oh, kapan gitu 17 Agustus? Tadi mana nanyakeun? Hah, nanyakeun. Tata 17 Agustus tahun sabaraha kitu? Anda, merdeka 17 tahun Agustus tahun sabaraha? Bos, ada mending bertanding lah. Mestinya kurang bertanding ya lah. Bertanding di luar. Bertanding kumaha? Bertanding kumaha? Si yang jadi juri nak. Oh iya juri, Oh, aya lagu sia. Hah? Kumaha? Maksudnya kumaha lagu. Nah, maksudnya kumaha terangkeun heula mereka harti, odoy rek kumaha anu kahiji, odoy. Aya laguna Cincang Keling. Anu kadua Tarik Saman. Anu katilu Pencak Silat. Oh. Contohkeun heula. Contohkeun heula. Kemudian kita saurang-saurang heula hareup. Oh, nya kita salagu-salagu heula. Oke, bareng kabeh. Oh gitu. Jadi Siap, ayeuna depak heula ka payun. Tapi dinilai ya? Dinilai. Oh, dinilai. Oh. Ini enggak boleh yung gitu sih teh. Pakai gaya tuh. siapa nih gaya abi? Eta gaya depak. Geus bae lah putih. Ya, anu kahiji panangan anu kadieu 2, kali itu 2. Oh bari nangtung. Bari dieu. Oh dieu. Ya, tinggalikeun. Cing cangkeuing manuk cing leungeun tuas ka kolong pasar bulan nangges peuteun 100 kusaka paneseri bari kieu potong peuteuna jadi 50. Nah aing lu pake potonganan tuh. Kusaka panehan jadi panggil Min balik sabaraha we wah pisan Oh naon sih ya? panggil heula bangko deui ka payun laguna Cincang Keling dengarkeun heula acan teh ya panangan kali itu 2 kali kali 2 kali Cinge cangkeling manuk cingkeunge cinetan plus kakulung bapak sopan pulang halus bari seurik 50 peuteuna Saluan we. ku sabab maneh ngomong potong deui sia 10.000 jadi 40 maneh beserta anu katilu balong teh di molotov kata sieun sok tak alus kumis kanggo kon ka payun Hari mana kunaon? aya naon kadon mana oge diukna lalamunan atuh isi eta Hilang rasa kami ternyata salah. lain salah aduh atas kabur Siap. atas kenap deui Atos. laguna Cincang Keling Oke. atas terang namanya tinggal batur Sudah beb. beb ya Cincang Keling manuk cingkeunge cinetan plus kakolong bapak sabda bulan nanggas kusabab kanggo kon mah tuluy geus diheupkeun teu meunang peuteun atuh wakian nya euy Anas jadi aing bikin kayu. panas tinggi celoknya euy tapi teu meunang peuteun euy wakil kusabab maneh ngomong 2 dana kabeh 0 ini asal mah pisan kurang nilai teh ayeuna nilai di nu kadua dempak ka payun dempak baik Pak cari nah tinggali tadi sama
din din ba din 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 ba din 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 ba din din bisa mana ya jangan ngomong saya nanti potong ya din din ba din 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 ba din ba din bentar 100 kanggo dampak usaha apa nih ngomong heula ka batur dipotong deui sia 50.000 ulah ngomong anu kadua Pak mata ulah ngomong kada lawan ieu untuk kada ada ngomongnya so din din ba din 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 ba din 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 ba din 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 ba din din sarapan puluh Mang Odoy kurang 10 100 ya tuh sering heula tadi ngomong heula oh aya anu katilu anggogon mangga kapayun wanda din badin din badin din badin din badin oh kusabab geus diereunkeun masih kena maju nawal di wae puas kasihan teh lu kusabab maneh ngaromong nol kabeh awas dinu katilu lamun salah dibalik sia anu katilu pencak silat pencak silat aya laguna kebang beureuh oh mang beureuh bisa maneh pencak silat kembang berem nu pareum kembang bodas nu parodas naon maneh eta jurus kieu kusabab maneh aya jurus kieu uing teu ngarti tanya heula eta teh jurus ulang layangan eta teh kok palun maneh beuteuna 50 nu katilu Mang Odoy kembang berem kembang berem nu pareum kembang bodas nu parodas jurus naon eta Cacing ngarengko. kusabab Mang Odoy janak jurus cacing ngarengko beuteuna 20 maneh ngomong nol sia nu katilu panggogon kapayun kembang berem nu pareum kembang bodas nu parodas kusabab geus diereunkeun maju keneh Ieu beda jurusna. naon jurus eta Ci kopi. Sadaya ka panggung mah. Kalau ngomong aja ke Pak Haji dan Pak Haji mah nyerahkeun ke pantai di atas saja di bumi nah eta anu tilu urang peragakeun di payun oke sugri kesami langsung maraung urang sakseni ieu patandang anu tilu eta dina wanda lagu anu tilu nah cita-cita teh mani pabaliut Mana? Video, bareng di mana? Odoy. Ayo. cok depan gimana nah cinta kebersihan sih cinta kebersihan Mang Odoy aduh alhamdulillah yuk kalau dipuji nah membersih di dia cicing ini dah saya Kebersihan itu ai pindah ka dieu teh. Pangkat punya ka babaturan. Di pambersihankeun lah jang babaturan. Sayang teman. Tah, siap geus apal nu tadi oke. sok pandangan di luhur tamprakeun hadapkeun heula salib kasihan ibu biasana cenah kita meminta Bapak Haji siap kamana kakak tuhu 2 kakak kenca 2 Oh, rek kakek cah heula ka kahuntul lah. alah kakak tuhu itu teh ah kakak tuhu heula Oke, siap. Aduh lah. nah siap
Cing cangkeling manuk cingkel cina tengah Los ketolong babasatan bulanang Cing cangkeling manuk cingkel cina tengah Los ketolong babasatan bulanang Dindin badindin 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 Kembang bareng bareng Kembang bodas barodas Kembang bareng bareng Kembang bodas barodas Cangkel lima dok cinglet cina tengah Los kekolong babasatan bulanang Dindin badindina Kembang bareng rumah Cangkel lima dok cinglet cina tengah Dindin badindina Kembang bareng Dindin badindina Dindin badindina Kembang bareng rumah Aduh tak cok-cokan sholat isya Kunaon Atuh da mani dari luar hari bos deui. Kagare kabur ke kali bos deui. Lain mani pakui sakit. Kumaha ibu kakodok eta mari dibacaan omeh lain alhamdulillah Allah Gusti Allah dengan biasa kilo tapi ka kieu na nya ayeuna ada ya tadi aing kena asa balap jame nya euy pikir Naon? aya tanya keun dengan dodon Naon? Kang Dodon makan di Jakarta, Oh. ya pasti bisa ngobrol bahasa Indonesia nya. Oh, pintar. Iya, jadi aku akan deket gitu. Tidak. Oh, ya teh. Ya. Pas kamari, Oh. poe minggu, ya. Video ini jam 8, ini ke Jakarta, tapi ke Jakarta jam 12. Ayo pas jauh kali itu betul ke Jakarta, ayo nanya, Kumaha? Bang, kapan datang? Nah, hari Bang jeung datang nama, orang apa? Ngan ieu kapan naon? Iraha. Ye, poe minggu. Ya. Ini teh jam 8. Tapi ka Jakarta jam 12. Tapi tadi itu aya nu nanya, Bang, kapan datang? Hari Bang jeung datang nama, orang apa? Ngan aya kapan naon? Iraha. Ye, poe minggu jam 8. Video ini nepi tadi jam 12. Video itu jam 8. Nepi itu jam 12. Barang turun aya nu nanya, Bang, kapan datang? Ari Bang jeung datang lama udah apa? Ai kapan naon? Iraha. Ye, jam 8. Disebutkeun di dieu poe kamari poe minggu nepi jam 12 ka Jakarta. Aya nu nanya, Bang, kapan datang? Bang jeung datang nanya ho, ngan ai kapan naon? Iraha. Astagfirullahaladzim, kamari poe minggu jam 8. Ih, belepuh pisan biasa. Sang bener. Ada ya? Ya, mana kan ya? Tadi kumaha tadi teh? Odoy teh kamari poe minggu. Ini jam 8 ka Jakarta, tapi jam 12. Bareng nepi ka Jakarta aya nu nanya, Ya. Bang, kapan datang? Kumaha cek? Ari Bang jeung datang namanya ho. Ngan ai kapan naon? Si Kang Dodon kumaha tadi? Ari kapan naon? Hari kapan? Hari kapan naon? Ya, artina kapan? Iya. Kuing teh ieu di dia jam 8. Ka Jakarta tapi jam 12. 12. Ya. Tarif teh tapi itu aya nanya, Bang, kapan datang? Hari Bang jeung datang nama odoy apa? Hari kapan naon? Iraha. Astagfirullahaladzim. Poe minggu jam 8 ini video nepi jam 12. Geus kumaha? Barang turun teh aya nu nanya, Bang, kapan datang? Terus hari Bang jeung datang namanya ho odoy teh hari kapan naon? Belagu Ya.
Teh. Hadir, ayeuna kadia oke kadia. Bapak abdi teh ka Jakarta. Di dia teh kabur 8 nya, dugi ka Jakarta kabur 12. Aya nu naros, Bang kapan datang? Ari Bang datangna udah terang. Ari kapan naon? Gening sarua pohona. Duh aing nanya deui. Jam 8 kamari di limit jam 12 ka Jakarta nepi. Pak ini odoy teh di dieu kabur 8 angkat ke Jakarta. Dugi kabur 12. Aya nu naros, Bang, kapan datang? Bang datangna udah terang. Ai kapan naon? Kapan Bapak sanes kapas? Aduh, aing ada ieu. Aing karosna ini. Tuh, Kang Odoy. Dinten Ahad kamari kabur 8 ka Jakarta. Dugi jam 12 ka ditu teh. Aing ngaros, Bang kapan datang? Ari Bang jeung datang mah Odoy Bang. Ari kapan naon? Kadia. Pak. Budak mah bener pinter. Naon? Artina kapan teh ieu apa? Oh, jadi artina kapan teh? Iraha. Tapi buat pelegu kami odoy ngarti. Artina kapan teh? Mun direksi bener keur bener ka ditu mah. Bener ka dieu. Bener ka ditu arek iraha bener keunana. Heueuh, maka oge kamari kapan cek odoy ge kamari teh ibu ke Jakarta jam 8. Tapi teh tadi jam 12. Aya nu nanya, Bang kapan datang? Ka ditanyakeun tadi teh kapan naon? Oh iya sih teh mereka manarkeun maneh ka ditu ka dieu. Ai kapan teh artina teh iraha. Jadi iraha urang patepung deui. Alhamdulillah urang teh tiasa ngahibur sadaya warga masyarakat dieu. Oh, mudah-mudahan yang akeun silaturahmina. Sakup jeung kirana urang dari hapunten. Kumaha ieu urang ukur kuyonan. Investasi dilaku ka sekap langkah mohon puter ka salena. Sami keluarga besar Republik Indonesia. Yang bener ka sadayana.